Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita muja ka siluman. Ayeuna kantun bagian anu ka 10 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitu nya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng muja kasiluman bagian anu ka 10na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan. Tompak dong dong tas. Para wargi sadayana satepina kapul elep Jang Ardan jeung Neng Lira teu langsung asup ka kantor, tapi ngadon nguriling heula nenjoan kaayaan aktivitas di garasi dibaturan ku pamursyid. Aya ku kabeneran waktu liwat ka hareupeun ruang kontrol. Neng Lira papanggih jeung Jang Gani si penanggung jawab armada. Atuh pikeun Neng Lira harita kacida kageteuna. Sedengkeun Jang Ardan semun heran pedah nempon Neng Lira jiga nu geus wanoh lila jeung Jang Gani. Gani, ai geuning di dieu. Ira mimitina maneh gawe di dieu ga? Tanya Neng Lira bari gancang nyampeurkeun. Geuning cece kunaon cece oge aya di dieu. Ari abdi mah tos aya kana 3 sasihna meureunan da mali dieu teh ce. Tembal Jang Gani bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Teu poho sasalaman oge ka Jang Ardan salaku big bossna. Nu saterusna Neng Lira ngawanohkeun Gani ka calon salakina nyaeta Jang Ardan teh. Prayogi kauning Kang. Ieu Jang Gani teh putrana bibi abdi atanapi rai misan Kang. Janten ari ibuna teh jeung ibu abdi pan ibu-ibu, bapak abdi jeung bapak Jang Gani teh pan bapak-bapak kitu tah. Nya jadi jantan kumanya jantan ari ibuna teh rai pun biang. Ari anjeunna mah linggih di Cililin Kang. Oh, ngartos atuh ari kitu mah. Nya syukur atugan.
Kabeneran si Cece tepan calon pamajikan Bapak. Kumaha Gani betah di dieu? Cek Jang Ardan mairan bari nanya ka Jang Gani. Alhamdulillah Pak Bos, betah pisan Pak Bos. Temal Jang Gani pondok bari unggah. Nu saterusna Neng Lira ngomong deui. Gani, kunaon atuh? Pasantren ditinggalkeun, saha ayeuna nu ngurusna? Kupun ama we heula panginten Cece. Sayeuna mah ditungguan ku ama. Ongkopan abdi hoyong damal heula kanu sanes nyobian buburuh Cece. Nya syukur atuh ari geus kapikiran hayang gawe mah. Anu penting sing bisa we ngaturna. Beperiheun si Roni da manehna mah pondok geuning umurna Gan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kumaha ce? Baru si Kang Roni teh maot. Iraha ieu teh maotna. Nah atuh meni teh anu ngabejaan ka abdi mah ce. Cek Jang Gani bangun anu kaget. Dumeh ngadenge nu jadi dulurna geus maot. Aya meureun geus 3 mingguan mah Gan. Nyampura we Cece teh bisa ngabejaan. Maklum kaweur kulantaran pan maotna teh tabrakan. Oh, kutan teh kitu nya ce. Nya mudah-mudahan we atuh sing ditampi iman Islamna. Dihapus dosa perdosaanana, ditempatkeun di tempat anu indah tur merenah. Buktosna di Raudhah min Riyadul Jannah Cece, dihampura sakabeh dosana. Kitu harita cek Jang Gani. Nu saterusna mah obrolan antara Neng Lira jeung Jang Gani kapotong ku Jang Ardan. Anu ngajak miang deui. Kusabab waktu beuki beurang. Ongkoh kajaba ti eta. Isukna Jang Ardan aya acara peresmian PO bus anyarna anu aya di kota Bandung. Ieu teh tos siang Neng. Hayu urang ngeureuyeuh deui ka kota. Ongko bisi macet manten di jalanna, hayu. Oh, mangga tuh Kang. Gani Cece ka Bandung heula tuh nya. Heug sing betah we gawena. Cek Neng Lira bari amitan ka Jang Gani. Mohon mangga ce, wilujeng angkat. Titi di Jawa ce, hati-hati di jalan. Jawab Jang Gani bari ngagupayan. Sedengkeun Neng Lira jeung Jang Ardan teruskeun deui lalampahanana nyemprung ka kota Bandung tumpak mobil Jeep Rubicon hideung. Pamiarsa sadaya nu kaleresan ngadangukeun ieu dongeng. Kanggo salajengna mangga ayeuna mah urang tunda heula lalampahan Jang Ardan anu keur nuju ka bumina anu aya di kota Bandung. Sakedap urang pedar heula kaayaan Jang Gani anu aya di Pul Elap Cikalong Kidul. Sapaninggalna Jang Ardan, harita Jang Gani terus ngaleos muru asup ka ruanganana. Didinya manehna ngadon ngahulang dumeh tarati biasana, pikiranna ingat wae ka si Roni dulur misana anu 3 minggu ka tukang maot tabrakan cenah kitu tadi caritana ceuk ti kapilanceukna. Teu nyangka ari umur padahal asa can lila bareto teh kungsi papanggi basa lebaran haji. Mudah-mudahan we atuh si Kang Roni teh sing ditenangkeun di alam pakuburanana. Kitu harita gerendengna hate Jang Gani. Sabot keur kitu, nah atuh golombrang di kamar mandi kadenge sada aya anu ragrag ngagolombrang. Jang Gani jadi ngarenjang, tapi nu saterusna kadenge kumanehna sora mesin anu ngahiyang we mata pusing kadengena. Nu saterusna ku Jang Gani eta sora nu ngahiyang teh diilikan. Tetela di jero kamar mandi teh eueuhna naon. Jang Gani ukur bisa gogodeg bari ngomong sorangan. Dasar jurig manya. Piraku rek nyingsieunan nanti burak kieu mah jurig sia. Nu satuluy nama Jang Gani kaluar ti rohangan.
terus ngagabung jeung para mekanik anu keur nyalerepis mobil. Ngagerungna sora mesin tiap waktu ngaharu biru. Knalpotna ngaluarkeun haseup nu nyerebung kawang-awang. Nyangsang pabaur jeung mega malang. Ditungtung langit biruna sore harita katempo aya mega anu mirip jeung beungeut alumna saurang manusia. Ngagantung di jomantara tanpa aya baturna anu rela milu maturan. Ti palebah tangkal rangdu kalereun garasi pul elep. Patinggaya bag kalong muru waktu nu geus mimiti poe. Sajaneangan mangsa kaunggal juru dunya anu dianggap aya pikeun eusi pejitna. Peuting mimiti ngarayap mere hawa anu teu biasa. Kitu harita karasana ku Janggani waktu dirina kaluar ti mushola nu aya di wewengkon garasi. Beu ambe rek aya naon deui cenah ieu teh. Ieu hate asa tagiwur teu puguh. Boa-boa palang siang bakal aya kajadian anu sarua jeung malam Jumaah kaliwon harita ieu mah. Kitu galecokna hate Janggani bari terus balik deui ka mushola rek ngahajakeun ngadon zikir heula. Tik 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 tik. Saking kusimpena kadenge sora muterna jarum jam anu teureun-eureun muteran waktu nu kiwari geus nunjukkeun jam 12 peuting. Janggani angger jongjon zikir sedengkeun di saluareun mushola mimiti kadinge aya sora-sora anu ararane. Gerau 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 kesru kesru kucuprak seor piung. Atrapisan sora nu leumpang terus asup ka tempat wudu. Jelas kadengena ngome cai bari mandi. Janggani saolah-olah teu paduli. Manehna terus anteng dina sajroning dikirna. Saturuina wush seor rieg rieg. Angin ngadadak ngaguruh ngoyageun mushola anu kabawa ender jiga digoyangkeun ku lini. Malah saking ku tarik-tarikna lomari Quran atawa rak Quran nepi kararupuh. Harianeun ari gantungan lampu mah jiga diayun-ayunkeun. Samenit ka hareup kadenge aya sora lalaki ngagerowan ti palebah mobil nu saminggu ka tukang tabrakan. Gani 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 Gani. Harita Janggani langsung ngorejat bari muru kaluarkeun. Matana rurat-reret nitenan ka sakurilingeun tempat maluruh nembus kana remeng-remengna cahaya lampu anu oyag-oyagan. Sabot keur kitu curelat hiji kalangkang ngalayang ka palebah mobil elep anu ngajugrug urut kacilakaan. Janggani rikat ngudag malah mah teu kungsi lilat dirina geus ngajegah. Keur kitu kadenge anu ngagerowan deui ngaranna. Gani urang di dieu Gani di dieu Gani. Atuh sapada harita Janggani gentak malik kabeh kenca. Nah atuh palebah mali bener pisan. Teu pati jauh ti manehna geus katempo nangtung saurang lalaki nukangan. Estu pisan kayanana mah tak pikapaureun. Komo deui waktu nenjos sirahna baloboran ku getih kaasup jaket jeung celalana lepisna geus saroweh bari geus baseuh ku getih. Astagfirullahalazim. Nah saha anjeun teh nu sabenerna ulah sok ngaganggu komo nying sieunan mah pamali. Urang hirup babarengan we di alam masing-masing. Da kami oge teu boga niat ngaganggu. Sok masing-masing we masing-masing. Cek Janggani bari taki-taki.
Sedangkan pikeun makhluk anu ngajirim tadi kadenge ngomong deui, Gani kuring Roni dulur maneh Gani, wayahna tulungan kuring, tulungan urang asa teu sanggup hirup di alam siluman, capek Gani, capek kusabab salianti digawekeun teh jaba disiksa, tulungan Gani, tulungan. Gebeg harita Janggani kacida ngagebegna waktu ngadenge omongan kitu ti makhluk anu ngakukeun ngaran Roni. Hei makhluk, nasaha jalmana anu geus nyebakeun anjeun, jaba oge teu mungkin atuh bisa balik deui ka alam manusia. Sabot keur kitu seor hus corelat sakilat pisan sasosok makhluk nyamber jirim Jang Roni, terus dibawa ngabiur kaluhurkeun dibarung ku ngomong jeung ciri-ciri hilan. Moal bisa manusia ilaing, moal bisa kabur dalam manusia. Cek eta sora bari ninggalkeun Janggani anu nangtung sorangan. Wanci kajanarinakeun hawar-hawar sora tahrim kadenge ngahaleuang mere pepeling yen wanci subuh sakedeung deui bakal datang. Tepati lila kongkor ngok hayam jago patembalan jeung hayam bikang ngabageakeun segerna hawa isuk anu datang marengan. Batot kakarak cos. Sedengkeun Janggani kira-kira wanci jam 7-an manehna izin heula ka pamursid nyaritana marek balik heula ka Cililin sakalian aya perlu kanu jadi bapana. Pamiarsa sadayana sapertos anu tos kauninga ti payun yen Jang Ardan di Bandungna bade ngayakeun peresmian PO Bus anyarna. Kabeneran poe Sabtu harita jadi poe nu hade pikeun ngalaksanakeun sagala rarancang. Kalayan disaksian ku para supir, kaasup ku kru jeung para karyawan kantor. PO Bus Juragan Ardan resmi beroperasi di Bandung. Teu saeutik ucapan selamat dikirimkeun ku untayan kembang di para instansi terkait daratang minuhan kantor anyar Juragan Ardan si Sultan Cipaganti. Atuh poe harita mah Jang Ardan jeung Neng Lira kacida sibukna narima tamu. Kaasup narima pamursid anu datang pas sore. Wilujeng sim kuring sapara kanca ngiring bingah we wireh tos diresmikeun perusahaan PO Bus anu enggal gan. Cek pamursid anu diuk na korsi hareupeun Jang Ardan. Nuhun pamursid, nuhun. Mudah-mudahan we ku ayana usaha ieu urang tiasa langkung sumanget jeung majeng Pak. Amin amin amin. Nu saterasna mah panginten abdi teh bade ngalaporkeun ngeunaan rekrutan padamel anyar nu sabaraha minggon kapengker kantos ditugaskeun ti salira ka abdi teh agan. Oh kitu, kumaha tos kenging teu acan Pak, aya nu kerasaeunan teu? Alhamdulillah aya pisan nu kerasaeun mah, malah ku abdi teh tos ditempatkeun di tempat damelna Pak. Nuhun atuh Pak pami kitu mah. Saha namina aya fotona teu Pak? Ari namina mah Dani, ieu panginten fotona gan. Kitu harita ceuk pamursid bari nyerahkeun foto karyawan anyarna anu ditarima kalayan Sukabungah ku Jang Ardan kulantaran bakal dijadikeun calon wadah. Sairing jeung leumpangna waktu
hirupna manusia di alam dunia. Kadang poho yen poe geus ganti deui, malah saking ku betah-betahna mindeng pisan kajongjonan. Sapoe karasana ngan ukur sajam, sabulan karasana ngan ukur saminggu. Teu karasa komo mun ngalakonan hirup di wowoi ku harta mah. Sataun oge geuning asa sabulan, teu beda jauh jeung Jang Ardan. Anu kiwari geus mangsa deui setor tumbal. Malam Salasa kaliwon, Jang Ardan ngutus salah seorang karyawan sangkan mingkeun bungkusan ka Sidani. Ngarah teu nyurigakeun manehna nyin alesan yen poe kamari tas palesiran. Padahal nu puguh mah tas nepungan Raja Siluman Gunung Girimanu. Jeung deui salianti Sidani anu sejena oge kabagian pikeun nutupan muslihatna sangkan teu katohyan. Jadi ngabagi bingkisan teh lain ka Sidani wungkul, tapi nu sejena ge diawuran, diampar dibagi kabeh. Mang, wayana we ieu pangmasikeun nya yeuh ka Sidani bagian kantor anu di terminal. Ceuk Jang Ardan di kantorna ka saurang pagawena bari mikeun sakardus gede oleh-oleh. Kadenya ulah hilap nu sejena pasihan. Kanggo mamang mah milihan we ku nyalira tah bungkusan anu kardus gede tah. Sambung Jang Ardan teruskeun omonganana. Siap bos, siap, atur nuhun bos. Tambal Mang Karman office boyna bari geus kitu Mamang Karman si pagawena langsung indit ka terminal demi mikeun bingkisan ka Sidani. Teu kacaturkeun di jalana, Mang Karman geus nepi ka terminal. Kalayan teu loba deui sumaringpang, manehna terus nepungan Sidani nu kabeneran aya tas mariksa panumpang. Dan ieu aya oleh-oleh ti Bos Ardan. Kabeneran poe mangkukna manehna geus palesiran dan. Kitu ceuk Mang Arman bari nyodorkeun bungkusan. Nya nuhun tuh Mang. Anu sejena geus kabagian ieu teh. Geus tadi dibagi pangheulana dan. Nuhun atunya. Punten nya Mang, moal bisa nyuguhan kopi. Pan ieu aya keneh kontroleun 2 mobil deui. Nya sok atuh teu naon santewe dan. Urang oge da terus balik deui ieu teh boga pagawean keneh di kantor. Kitu ceuk Mang Karman. Harita bari mehna oge terus ngaleos ninggalkeun terminal. Di terminal leuwih panjang, biasana bus jurusan Bandung Jakarta teh jadwal mangkatna kira-kira jam 7-an. Tapi duka aya masalah naon beuting harita mah. Bus Jang Ardan anu jadwalna mangkat jam 7 can mangkat keneh wae. Sanggeus nungguan aya kana satengah jamna ka Sidani aya anu ngiberan yen si Karnet moal bisa jalan kusabab aya halangan. Atuh daek teu daek Sidani ditunjuk kudu jadi kenek cadangan, sedengkeun bagian kontrol mah dicekel heula ku karyawan anu sejen. Najan bari jeung telat, bus teh maksakeun mangkat, ninggalkeun terminal leuwih panjang. Ngageleser karasana, bubuhan mobil anyar keneh. Setengah jam kahareup, Sidani mariksa deui panumpang anu teu pati loba. Timimiti jog hareup nepi ka jog pangtukangna. Tetela penumpang teh aya 28 urangna. Padahal waktu dikontrol di terminal mah kapan ngan ukurnya 28. Bakat ku panasaran, Sidani ngitung deui nepi ka 3 kalina, tapi tetep jumlahna aya 28, nambahan hiji. Kapaksa pikeun ngayakinkeunana, Sidani mariksa deui tiket ka masing-masing panumpang. Besok bisi aya panumpang anu gelap nu teu kanyahoan naik. Tapi saenggeus dipariksa hasilna jentre pisan, kabeh oge nyarekal tiket resmi. Sidani jadi kerung, bari narik napas panjang, narik napas semu jero, dumeh teu ngarti kana kajadian anu kaalamanana. Nu saterusna manehna gancang ka hareup terus diuk gigireun supir bari nyarita. Kang,
Asa nu aneh ieu teh Kang euy. Aneh kumaha maksud maneh tegan? Asa teu ngarti aing madan. Temal si supir bari matana mah tetep manco ka jalan. Ieu panumpang, pan tadi teh waktu kontrol di terminal ngan aya 28 urang. Tapi nah, ari geus asup tol jadi nambahan hiji jadi 28. Asa heran kuring mah Kang. Da terumah saat naikkeun panumpang di tengah jalan mah Kang. Ah, maneh mah salah ngitung merendan. Sing taliti atuh diulang deui ngitungna. Nu matak geus 3 balik urang teh Kang, ngitung teh geus bulak-balik. Temal si Dani ngayakinkeun. Nu saterusna supir beus teh nembalan deui. Ayeuna mah kieu wedan, urang eureun heula di rumah makan sekalian dahar. Tah maneh pansok di pansok sok dikontrol deui nya. Tah hayangnya aya teu 28 atau memang leuwih jadi 28. Oh nya siapa tukang? Akhirna sanggeus si Dani nyaluyuan beus teh eureun di rumah makan. Di rumah makan langgananana bari sakalian ngitung deui jumlah panumpang. Malah mah sang supir oge nepi ka ngilu ngitung, ngahajak pantona teu waka dibuka. Sangkan eueuh nu miheulaan turun. Tapi bener pisan, saenggeus ku si Dani diitung deui jeung supir, hasilna ngan 28. Kajadian ieu tangtuna nimbulkeun keanehan anu luar biasa. Tapi pikeun supir mah dianggapna biasa, panyangkana si Dani saleng sok ngitung jumlahna. Geus dan ayeuna mah mending dar we. Ulah teuing jadi pamikiran. Hayu ah, ca oge cager geura ka tetempoan teh ari geus ka deusian beuteung mah hayu. Cek si supir setengah ngalelewe ka si Dani. Nya hayu atuh Kang lah. Si Dani nembalan semukeuh. Sanggeus aya setengah jamna ngareureuh di rest area rumah makan. Mobil bus teh maju deui kebat ka Jakartakeun ngaliwatan tol Cipularang. Sabot keur ngangkleung di jalan tol. Si Dani mariksa deui panumpang. Da keukeuh hatena masih kene panasaran. Nah atuh, nalika geus diitung deui, kanyataan pisan jumlahna jadi 28 deui. Percis pisan diukna dina jok anu 28. Padahal jelas waktu dipariksa di rumah makan teh kursi nu eta mah kosong. Setengah lumpat si Dani leumpang ka hareup ngadeuketan sopir. Bari ngomong semu hari weus-weus. Kang, itu panumpang ka 28 aya deui Kang euy. Atuh sapada harita si sopir jadi kaget kusabab teu ngarti kana kajadian anu kaalaman ku si Dani. Barang jeung kitu laju bus kaparangan geus mimiti ngaliwatan kilometer 82 tol Cipularang anu kakoncara ka angkeranana. Di dinya pisan mindeng aya kajadian tabrakan anu teu saeutik ngarenggut nyawa korban. Nalika supir keur anteng-anteng nyupiran bus, nah atuh galeong Leo. Laju mobil bus ngaradak oleng, sedengkeun panumpang geus pating cererit kaget. Kaasup si Dani anu ti papareket muntang kana pangembingan bari satekah polah nanya ka si supir. Aya naon Kang? Aya naon? Sing tenang Kang, sing eling Kang, rem Kang rem. Ya Allah, dan ieu mobil lolos rem dan. Remna blong dan, blong. Astagfirullah, muji Kang, eling Kang. Cek si Dani gogorowokan. Sedengkeun harita si supir sateka pola ngadalikeun laju bus anu beuki nyemprung. Seo. Mobil teh ngagaleong ka katuhu. Cekit galeong deui ka arah kenca. Barabat konjerang. Sisi katuhu bus ngararad pembatas jalan nepi ka bodi jeung kaca mah geus pareupes. Cerit koceak. Para panumpang pating koceak beuki ruas sedengkeun laju mobil teu daekeun eureun.
Di palebah pudunan si sopir nekat ngabantingkeun setir kabeh kiri. Seot galeong cakit gonjrang. Aya ku apes ku sabab di beh kenca geus nyampak beus sejen anu nyalip. Atuh daek teu daek duanana jadi silih gesrek. Akibatna saking kukuatna bantingan setir si Dani mecleng ka sisi belah kenca. Parat nobros panto nu kabawa mecleng seor joger gonjrang cekir. Sapada harita dua mobil bus kaseret ka sisi besi pembatas, sedangkan si Dani kagencet di tengahna. Samenit kahareup mobil karek bisa eureun napalebah jalan anu semu nanjak. Bari dina kayaan barengo jeung kaca nu pareupeus. Sedangkan korban jiwangan ukur si Dani wungkul anu kagencet kapacelengkeun. Bari dina kayaan pikawatireun awakna nepi ka rangsak sakujur badanna remuk teu puguh rupa. Tapi nalika keur kitu nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujang seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.